Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu wakas Kang Has seja ngadugikeun hiji fiksi mini basa Sunda. Yasana Neng Ii Suhartini. Kalayan judul Prank Chat. Yang akan kesepuhan Abong kena kanu gelis. Teu aneh, lamun Neng Tini loba nu mikaresep. Teu saukur siswa, dalah guruna oge harayang jadi kabogohna. Ngan hanjakalna boga pangaresep ngaheureuyan kabogoh batur. Pikeun Neng Tini ngarebut kabogoh batur lain pagawean anu hese. Cukup boga nomor WhatsAppna, cetan laju jadi kabogohna. Kasup ngapi milik nomor WA kabogoh ina, sobatna teu ieu hese. Tisaprak miboga nomor eta, Neng Tini sok mindeng ngajak chattingan ti heula. Malah wani ngolos sagala ngajak bobogohan. Tulila tidinya kabogoh ina make nomor nu beda. Alasanna nama sangkan aman teu kanyahoan ku ina. Akhirna cetan bisa tetep lumangsung. Beuki lila manehna ngarasa aya nu aneh, siga nu terus rasa. Telila aya notifikasi dina WA-na. Laju dibuka. Prank berhasil. Aya nama ina terang kelakuan Neng ka kabogoh ina. Kebek banget na pias ngahulang sajongjongan. Jempolna gancang ngechat kena blokiran dina profil WA-na. Ngarahu rewas kareureuhnakeun. Cak barayang sakitu anu kapihatur fiksi mini Neng Ii Suhartini Prank Chat. Ninggang batu ayeuna mah Neng Ina teh anu biasana sok hasil ngaheureuyan kabogoh nu sanes. Ayeuna mah gagal pisan. Malah kauninga pisan ku ina sobat dalitna ngaheureuyan kabogoh ina. Tangtos bakal bubar tah bestian teh baraya. Atur nuhun Neng I kana kapercantenana ka Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.